Pandeglang lain sekadar daerah biasa-biasa, kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan. Sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkan kiaina jeung santrina. Ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta. Wah, urang Jakarta sarieun. Sarieun. Beak sapi beak, pasar beak orang Pandeglang. Itulah ya. Jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun cepat terjang leluhur urang, cepat terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna budi tataan kiai-kiai aya catatanana. Di Labuan aya kiai sabaraha kiai hebat, di Anyar sabaraha, Caringin aya sabaraha, terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha, Pandeglang aya sabaraha. Wah, istimewa upang lobana di Pandeglang di dieu. Gitulah